Kami para pencari berkah dalam hidup, dalam cinta, dalam doa, mencari cahaya di kegelapan dengan tekad kuat takkan pernah lelah. Ôi anh ơi, bạn đi tùy đây tùy lại anak kacai tapi ngomongnya teh hayang itu kumaha tuh aing. Astagfirullahaladzim. Pot, Naon atuh Ji? naon maneh geus mamawa gelas we ya kieu? Henteu do Ya. buka. Karek jam sabaraha ieu teh? Teu udah henteu rek buka Ji. Ah, dek kaboa-boa godin maneh Wah. puasa teh euy. Fitnah maneh mah. Aduh. Cek nempok naon ieu teh bot? Nah, Ji rek buka Ji. Lain rek buka, aji mah arek nempok hungkul. Mama wacai kieu sing kabayang. Ayeuna mun ieu dibuka, plastikna teh dibuka. Kecelakeun kan letah urang, kabayang ieu teh meureun bakal kumaha. Nikmatna tong mamawa nu ieu bisi batal. Teu kudu dibayangkeun Ji. Ditempoga kudek mas nikmat nu kieu mah Ji. Kek. Sling asarada base eta beueur teh buah paneh mah geus godim euy. Cicing wing batal ieu muhrim. Astagfirullahaladzim. Sisi narieun Ji, nyarios bener Ji. Kapan haji duduk? Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Kade cari. Siap. Tapi banget asa jegang teh pareurih aing karana hasi banget Saya asa ngagoda deh tiis asa amis nah ngapot dia dah banget Nginumnya. minum ataknya asa banget Ya, amun rek godin mah ulah cai nu kieu, ulah cai atah. sahan rek godin Ya, nyeri beuteung. godin udah si banget si aing Wah, bohong. Survei membuktikan Amang kerennya kelan cai, berarti Amang minum. jangan tenang bedaan si banget Ah, lieur alasan wae ah. si kantang ngapain dan naon mas Ka mana abot pada netepan subuh ieu teh? Ah, Haji Mangalinur, maknya aturan tepan subuh jam 12 berang atuh. Lain Ji. Tong ngere-ngere sorangan Ji. Pas lain DKM wae, dapakeun waktu. Ai marbot. Haji mah bebas rek kitu rek ieu saha nu rek daek ngajeleunang ka haji. Pan haji duduk kieu ge atuh marbot. Heuh poho Ji. Heuh titel teh Haji Dudu. Hari salat dapakeun waktu. Allah. Ayeuna sabenerna apun ka dieu teh rek aya keperluan naon atuh ai lain rek salat mah. Lain Ji, eta dek teh rek mayar fitrah. Nah Ji, ini dengan teh siapa dek mayar fitrah? Heeh, rek mayar pitah marbot. Nah ai ceuli maneh rek dikamanakeun ieu teh rek mayar fitrah marbot. Lain cing kumaha pun. Sek mayar fitrah, ada kayak tengah genep puasana oge. Si lain mah teu nyahoan. Tapi mah beas loba, duit loba, pangabutuh eueuh sing, matak mayar fitrah rek ayeuna rek ah. Gelo mang sini terus kok di ini wae mun teh urang kebodi kaba-kaba ya aduh. Ya, Asa naon teh sajong? Kemana iling? Mana keur naon di dinya? Sing imun kudu dibejakeun mah dewek teh kerja di intelijen haji. Kerneangan jelema nu rek gararodin ku dewek rek disikat teh mah. Heuh nah, imane make jemput di tempat teruntah tuh.
Iling mau kanyahong karena ge intelijen teu meunang kanyahoan ku batur cik polisi jadi tukang somai dengan nyamar teh tentara jadi tukang batagor. Ah ayeuna dewek jadi cangkang ciki sih. Oh, pantas nih mah. Guys, mending beli lah gara itu yuk. Kemana? Ayo. Ji, ya kumaha tuh ya? Dek mayar fitrah ya. Oh, heuteun naon apun nek mayar fitrah usum payah kieu ge. Ngan syaratna meureunnan beasa kintal duit malas juta. Nah kumaha ari haji lah lampahan. Ya mayar fitrah atau rek meret hajat teh. Cik atuh apun kudu nyaho waktu. Ieu teh karek sabaraha poe puasa. Pamarentah ge can ngaluarkeun zakat sabaraha naon tukieuna ke waktuna ge di akhir. Sisi narieun ji nyarieu sebener ji. Ye, apaan Haji Dudu? Haji Dudu mah bener alus, dialuskeun. Salah bakal dialuskeun. Haji atau ngaranna ge ai marbot. Tah jadi kumaha tuh je wingis kau ka dieu mau bisa aya nah fitrah teh. Moal bisa wayahna balik we lah. Moal bisa wayahna da lain waktuna. Kewe di bejaan deui we ke di bejaan deui lah. Lain tadi nak kita yang jongjon ji euy. Nya geus atuh teh bisa mah. Ayo lah kitu lah geura yuk. Man. Buka yuk. Ayo geura tuturkeun. Aduh. Ayo geura giru. Cung, sama orang kata siapa ya puting? Naon atuh? Naon? Oh, ngentang-ngentang kolak atuh. Oh, sugan ayo kolak-kolak situ ya. Kolak beko naon deh. Orang sarau ge. Orang sarau ge. Orang di bukit lah ya mah.